Yang abang nyembeli 200, yang mayar utang nagih 200 mah bapak tuh boga aya ge 100. Kumaha? Benar 100 ya lah. Era orang tuh berapa? Gua 100 na. Benar lah. Kembali 100 ge, berarti ujang buka utang 100 deui. Nah, boga hutang kumaha? Iya aing mah kan abah nu nginjem duit lagi. Maknya orang jadi boga hutang. Lo kan karak 100, berarti 100 deui di ujang. Iya aing mah juga init mah. A few moments later. Yang mana duit 100 teh? Aing mah aki-aki teh ngaliriwa. Naon deui? Lo kan karak 100. Oh, heeh. Ya, Berarti ujang anu mah lunas boga hutang. nah lieur aing mah tiap tadi mikiran eta CS mah. Kan abah nu nginjem ka urang teh maknya. Jadi urang boga hutang. Lo kan karak 100 tadi. Tuh lah, Pak. Berarti urang teh lunasnya bener, abah. Lunas anu mah bieu, Mas. Parah nih. Lieur aing mah euy. Aing mah beugu kitu na si abah Nupin.